Katingali Kang Iman ngalut ngengkei ngabandalut ngembat-ngembatnya tang pinang sur sepuh kapung kurma. Leres bisa. Keluarga Jembarti calon Lokasi Parantos Sumpi. Leres mohon. Kalih Ibu Ramana, Leres kalih mohon. keluarga terus ngajajab sami-sami. Leres eta anu Tapi geulis sareng mati Tasik. semut Tasikmalaya teh. Leres bisa. Kota santri ya Kang Iman ya. Mohon. Atur rohan leres. Mangga kanggo Bacio Group, rupina terus caket pisan ieu teh. Rombongan bakat calon pengantin pembaget. Cep Rizka, mohon. Terus kalau ketinggalannya ku sararea sadaya. Leres Kang Iman semohon. Manggalah kanggo Bacio Group, lingkungan Seni Group pimpinan Babar dan SPDMPD nyanggakeun kanggo macet tugas kanggo acara pangbage. Rompingan bakar rombongan bakal calon pengantin pembaget. Mangga nyanggakeun. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak, Ibu, Sugri hadirin, Kanca Mitra anu sami mulia. Alhamdulillahirabbil alamin. Kalian ridho ti Gusti Allah Subhanahu wa taala. Diuh ku pidoa ti sadayana anu kasep calon panganten pameget dijajab ku Ibu Rama, diiring ku kulawargi parantos sumping ka ieu patepatan. Lingkung seni kacapi suling Bacia Group gawe bareng sasarengan sareng Pandawa Wedding Organizer dibubuhan ku pangresa Kang Ali dina upacara pangbage kalayan dipasieup ku pirigan kacapi suling. Haturan wilujeng sumping anaki bahagia rawuh ulah kasmaran mangga niatan ngolah tangga kabaktaan upacara adat pangbage mapag ngabagiakeun nu kasep ki calon raja sapoe sumangga urang kawitan. Dulur-dulur anu ti lembur, baraya-baraya anu ti kota. Pandawa Wedding Organizer di Pebuan Bangsa Kang Ali gawe bareng sareng lingkung seni kacapi suling Bacio Group Magalangan. Kang Iman luak liek milarian anu ganteng ieu teh anu pangkasepna tapi pami di kebon binatang ieu teh nya eta walengser teh aya kamana ari si Uwa kamana ieu teh Si Uwa kamana si Uwa? Kamana ieu teh Kang Ulah Iman nyumput wae kumaha kan? pilih aya hadapkeun kursi urang pilar Mah ade nyumput di hadapan kursi. wah walengser mangga majeng tuh katingali aleutan ngalet ngengkeuy ngabadalet ngembat-ngembat nyatang pinang parantos sumping di painan urang sadaya pek ngabagiakeun balengser urang haturanan urang ligikeun di tempat ulun parantos disayogikeun. Yuk bapak yuk bagiakeun bagi awi ngeujeun sumping calon raja di sadikeun ubade di istri. Acan katingali Kang Iman moyekna yeuh walengser teh. Sok wa kaluarkeun goyang teh. Aya kan? Aya di payung. Aya di payung terus goyang. Goyang itik aya goyang itik. Masih Aya. aya? Goyang inulna aya. Aya. Dikumplitan kuban seo mah nya Kang Iman nya. Mohon. Leres mohon. Mangga Pandawa lanjutkeun. ya leres mohon. Tuh belah kidul anu keur ngebul. Belah kaler anu sareng pais nu jaer gua singlarkeun ku raja pamuna. Aleutan geus sumping Waleutan manis sumping pedang di mahari urang papa ku gending danding walengser buka gede danding derang pek payung gara buka pek danding
Gur payung. Dina bukakeun. Gur payung. Geura bukakeun. Cik 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 wah moye kiring pinggah kanu kasep pak cobi goyangna keluarkeun wah nya geuningan alah keluar tuh Kang Iman keluar si wahnya motah ayo wah ngiring pinggah kanu kasep mana gerak goyang alah digoyang alah rada leuleus Kang Awat sakali deh goyang na uwa kanggo Kang Edi ya anu nembe sumping mani haheho si wa eta nya belekuk alah mani anu ngabelekuk majeng waleng serenya ngiring bingah kanu kasep ki calon panganten pameget wilujeng sumping wilujeng linggih wilujeng lenggah mugia sing raos mana payung tangtu payung salaka sinang iu mangka iu ayem tentrem lalu gina sanes agung nu handapeun payung sanes agung kubang agung tapi sing emut mangsa dumeling kanu musik malikeun urang sadaya Allah subhanahu wa ta'ala nyatana anak ki calon panganten pameget haturan wilujeng sumping bagia rawuh wilujeng linggih wilujeng lenggah mugia sing raos mana para putri Mayang Sari putri Kedaton kalayan imut anu lucu someah marahmai para mojang kuningan ditutugan Gunung Ciremai saja ngabagiakeun anyar sumpi haturan anak king bagia rauh Di awalan pujabat asma Allah bismillahirrahmanirrahim
Diaturan anu kasep anak king dijajab ku Ibu Rama di ring Kulawargi mangga di haturanan. Tawis pangbagia kadede kanyaah kaasih di pangarsa Ibu Ramana calon pengantin istri sarantos urang sami-sami saksenan lumangsungna prosesi simpai mangle mangga wilujeng nyaksenan. Bayu Bayu ulah geruh angin ting trim ngadaling ding aturaan bagiating nu kasep wilujeng sumping pantok bagja nages mukakeun lawang carita dihaturanan ibu gerakan kalungkeun ieu mangle kembang malati ka calon mantu ibu kali bapa kasep anak king kembang malati anu pada dikangkalungkeun ku mama sareng ku apa siloka mugi hadap seungitnya buang sareng putri ibu sareng putri bapa sapertos seungitna kembang malati kalayan ayah dina ridho Allah subhanahu wa ta'ala. Salajengna calon panganten pamengget diaping ku Ibu Ramana calon panganten istri sumangga urang linggihkeun di tempat anu parantos disayogikeun di mana sakdapri urang bakal nyaksenan acara tradisi seren sumeren calon panganten anu insya Allah pada dipandu langsung ku pangresa Kang Imanti Pandawa wedding organizer. Sallallahu ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam sallallahu ala Muhammad ya Rabbi sholli wa sallim ya Allah nu maha welas ya Allah nu maha asih Mangga haturan wilujeng sumping rombongan bakal calon panganten mangga di patempatan Cepriska Dias Wibawa mangga haturan niwah rombongan kanggo tinggi di patempatan hatur nuhun lahir jeung batin sallallahu ala Muhammad sallallahu alaihi mangga alhamdulillahirabbil alamin para tau sumping rombongan bakal calon panganten mangga Cepriska Dias Wibawa kali Ibu Rama mewah rombongan atur nuhun mangga sepados ligi di patempatan tiasa lebet keras mangga seliwasa sallallahu mangga tiasa teras kapayun kanggo rombongan calon panganten mangga Cepriksa
Sallallahu Mangga ti setara suwe kapayun kanggo keluargi rombongan ti rombongan bakal calon pengantin babaget bade sama-sama menyaksikan acara seren anu sumeren sareng akad pernikahan dina enjing ayeuna ala Muhammad masih di sarangan oge di sallallahu lingkung seni kecapi soling Bacio Group. Sallallahu ala Muhammad Marbina seueur pisan anu tos ngajajab Cep Riksa Dias Wibawa dina enjing ayeuna pamungkin tiasa mohon keneh aya si kanggo linggih ieu patepatan insyaallah. Alhamdulillahirabbil alamin. Sallallahu alaihi wasallam. Oh, kanggo posisi duduk paling kulontos kayak isi sadaya tos pinoh mangga anu sanesna tiasa menyesuaikan. Oke, teh hilap kanggo menjaga protokol kesehatan. Ya tetap mencuci tangan Anda, memakai masker juga social distancing mohon bisa diperhatikan hatur nuhun. Kang Dadang, irupina pengantin atau sumping ya. Alhamdulillah. Kali Ibu Ramana, Semua. kali keluargi sareng rombongan. Leres. Alhamdulillah, regereng ya. Kalintang gergerina Kang. Mohon kalian tanggal regereng. Leres. Maka masih aya kene, mangga sareng masih disarengan ku Lingkup Seni Kecapi Soling Bacio Group.